di desa Sindang Panji, Mang Nan sareng Mang Encep di Cikijing Majalengka. Getih anu maot anyar cek aku mah baheula eta mah keur urang keur lah barudak kitu keur budak keneh aya maot. Diintip bae ku urang. Aya teh urang nyangan ruas we, ruas awi sa ieu ning teh lodong. Sabuku. Urang teh bebaskeun ka dinya kana kuburanana. Tengah-tengah bah bujal. Kok jira bah bujal? Iya. Aya pak isuk teh diteang ku urang eusina teh nanah jeung getih. Ya Allah, bau. Henteu ngan hanyir bungkul. Hanyir getih. Iya. Eta teh meureun juri ka wadahan. Duka teuing eta mah. Asa dikemanakeun? Piceun ku urang nage ka nu balah. Sugan teh getih teh dijieun marus Mang Nan. Di getih jurig teh dijieun marus. Kuring erek kulin. Ya Allah, ya Allah. Awewe ari awewe. Dorang tas aya nu maot. Putingna urang ulin ka awewe. Nya. Karangdanya terus ari teh pas aya eta nu maot teh keur nyarande wae. Ya Allah. Nah, pocong. Itu pocong. Bodas. Iya bodas. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Entah lupa. Ditinggalikeun teh wabinya ngoloyong teh ngambang. Ya Allah ya Rabbi. Kukuntungan. Kawas engkang-engkang na cai teh ya. Gitu. Lempang kan? Iya. Jadi ngarayang. Lempang wae ngoloyong gitu. Uguk egang. Iya. Jadi uguk egang lempang nah. Kukuntungan. Kunjungan di ieu keneh itu biasa dibeungkeut keneh ieu teh basirah teh. Ya Allah ya Rabbi. Lalaki awewe. Lalaki. Eta pengalaman Mang Nan di Sindang Panji tah. Anak sawah Mang Nan kejadian naon cenah? Urangnya tadi saat si sawahnya digalengan ku urang, caina dikocorkeun ek ngagalengan. Nah, ari geus digalengan, ari urang balik rai isuk aya lauk. Pinu Loba, milem, golode. nya galede jeung kansra. Ieu ceung teh lauk di mana dan di girangna ge eueuh balong. Berarti ceung teh ieu mah anu erek nyupangkeun. Sulur cupang. Nya. Nyupangkeun tak mah. Jadi dibahekeun ka dinya. Dibahekeun kana Sawah urang. Itu mana gerak tuh talokna? Dipiceun ieu kan kawalungan deui dibuang. Bedahkeun cainana ge nepi ka saat. Untung aja di daharnya. Da urang rencanana ge piraku aya lauk Gelar ada yang dadak. di tonggohna ge balong eueuh naon gitu. Nyawa-nyawa di sawah mana pinu? Di sawah aya lauk. Cik lauk naon ari teh lah. Ieu mah ceung teh berarti Cupangnya. Lauk es nyupangkeun ka aing anu diala. Padahal mun uing mah dijual teh lauk teh Mang Nan lumayan dipake meuli bilor atawa cilor atawa cilok kitu tah. Mang Nan. Tah kitu tah pangalaman Mang Nan sareng Mang Encep Hendriana ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.